Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan anu dipika cinta. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kanikmatan ka urang sadayana terutamina nikmat iman sareng Islam. Sholawat sareng salam mugia tetap tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna, mugia sampai ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Hadirin sadayana, sapertos nu ku urang sadayana terang upami tata krama teh eta penting dina kahirupan sapopoe. Tata krama ieu aya macam-macam jenis, salah sahijina tata krama anu dipake ku palajar. Tata krama nu dipake ku palajar eta kedah aya etika anu hade, leuwih-leuwih ka jalma anu kudu dipihormat. Lamun kanu luhureun mah eta kudu ngangge bahasa anu hormat. Beda deui lamun jeung babaturan mah, nyaeta bisa ngangge bahasa loma atanapi bahasa hormat. Tapi nu alusna mah kedah ngangge bahasa hormat sadaya. Meh anjeunna sareng kakuring saling mihormat. Hadirin sadayana, tata krama mangrupakeun modal awal urang jeung ditarima dina makhluk sosial. Tata krama eta loba pisan mangpaatna. Salah sahijina nyaeta modal kahiji dina kahirupan sosial. Saha jalma anu tiasa ngangge tata krama anu benar, eta bisa gampang dina gaulna. Hadirin sadayana, sakitu wae nu tiasa kusim kuring dugikeun, kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.